acara Mau'izatul Hasanah sugering nyangakeun ka kersana Al Ustad Abdullah Marzuki. Al waktu wal makan falyatafaddal alaihi mashkura. Tala'al badru alaina bi saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Al-hadis. Langkung tipayun orang sami-sami manjatkeun puja sinareung puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususna Allah taala anu parantos maparin simkuring anugerah anu sakieu luar biasana nyaeta tiasa patepang tabarrukan ngalap berkah oge tolabud doa nyuprih doa nyuprih pangdoana ti kersana pun guru akang anu mana ngadegna simkuring ieu di atas podium teh henteu termasuk kana agenda acara oge henteu janten rencana komo di hayang-hayang dina jero dada kitu nya. Ananging ieu mah imtisalan li amrihi wa ta'ziman li azamatihi. Hiji abdi ieu cacarios teh dipiwarang ku kersana akang oge seja ngagungkeun kana perintahna gitu. Salajengna salawat wa salam mugi-mugi tetep dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana Habibana al-Mustafa yakni Maulana Muhammad rogima ang porojulin idza dzukirtu falam yusalli alayya. Di mana-mana diucapkeun ngaran kaula tuluy henteu maca sholawat maka hina cenah. Maka lamun urang nguping kana jenengan Nabi Muhammad teh kudu sigap naon? Maca sholat balikan deui. Shalawat bi wasalam mugi tetep dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana yakni Habibana wa Maulana Muhammad ka kulawargina para sahabatna tabiin asba'ut tabiin menyeluruh kasadaya umatna anu sangat-sangat membutuhkan kana rahmat sinareng magfirahna. Hadirin rahimakumullah, kumargi ieu mah henteu adi konsep oge acara mendadak janten abdi ngaos ka dieuna nyana kitab supados henteu ka ditu ka dieu henteu ka mana-mani dina cacariosna. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu kitab Usbur sahibul kitab nyantumkeun hiji keterangan Kanjeng Rasul anu unggulna sapatos kieu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman.
ari jalma-jalma anu mikanyaah, ari jalma-jalma anu walasan nyaahan, yarhamuhumur rahman, maka bakal dipikanya ku Allah Ta'ala nu maha rahman. Irhamu mika walas asih aranjeun sadaya mang fil ardi kasakur makhluk anu aya di ieu bumi, yarhamukum mang fis sama, maka bakal dipikanya aranjeun sadaya ku makhluk Allah anu aya di langit. Kitu cenah. Dina ieu hadis teh aya hiji hikayat, aya hiji kisah. Bade ngupingkeun moal ibu-ibu. Kisahna ieu mah sanes kisah buatan tapi kisah anu puguh ayeuna aya riwayatna cenah. Kapungkur diriwayatkeun ti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kana yamsi fi sikakil Madinah. Mantena Khalifah Umar kantos ayeuna lumampah di hiji jalan, di hiji jalan kota. Lajeng paroa sobian mantena ninggal hiji bocah, ninggal hiji murang kali alit. Kana fi yadihi usfurun anu nyonyo kana manuk uspur. Wa kana yal'abu bihi farahima Umar dzalikal usfur. Lajeng ti sapaparat eta murang kali nyonyo manuk burung teh eta Sayyidina Umar mikawelas mikanya ka eta manuk karunya kitu dicocok digulang gaper meureun ku burang kali teh nya teu apal lilingran digulang gaper eta si manuk teh dikitu dikieukeun. Tah Sayyidina Umar welas ka eta manuk. Paqalu fastarahu minas sabiyyi, lajeng eta si manuk teh ku Sayyidina Umar digale. Naon cenah? Eta manuk teh ku Sayyidina Umar di naon? Dipeser. Gitu. Fa'ataqahu, lajeng ku ayeuna Sayyidina Umar teh eta si manuk dihibeurkeun deui. Palamma tufiya Umar, dina sawaktos ayeuna Sayyid Umar ngantunkeun ra'ahul jumhur bil manam, dina hiji waktos kaseueuran jalma teh diimpenan ku Sayyidina Umar. Pasa'alu an halihi, teras eta jalma-jalma teh naroskeun kana kaayaanana Sayyidina Umar. Ma fa'alallahu bika, naon anu tos didamel ku Allah ka anjeun wahai Umar? Qala ghafarali wa tajawaza anni. Dauh Umar, Allah Ta'ala geus ngahampura kana dosa-dosa kaula, oge ngaluluskeun kana naon-naon anu geus di rumpak ku kaula kitu. Qalu bi ayyi syai'in, ceuk eta jumhur jalma-jalma kaseueuran jalma, ku sabab naon wahai Umar anjeun bisa dihampura kitu ku Allah? Bijudika, nahaku ayeuna berehanana anjeun, au bi adlika atawa ku adil anjeun, au bi zuhdika atawa ku zuhud teh henteu hubud dunya, zuhud teh nah ku zuhudna anjeun. Qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturab. Dauh bi Sayyidina Umar, nalika aranjeun sadaya ayeuna neundeun kaula di jero kubur, tuluy nutupan kaula ku taneuh, wa taraktumuni wahidan, ninggalkeun kaula sosoranganan, padakhala alayya malakani muhibani, datang ka kaula dua malaikat anu hibah kacida. Toro akli warta'adat semapasili, dina waktu harita implengan kaula kaur, warta'adat mapasili awak kaula gemeter, min haibatihima kusabab kagagahan ka haibahanana eta dua malaikat. Wa akhadani wa ajlasani, lajeng eta dua malaikat teh nyekel kaura tuluy ayeuna ngadiukeun kaula. Wa arada ayas alani, manehna karep erek nanya ka kaula, erek nyual ka kaula. Pasami itu nidaan minal hatib, tuluy kaula cek Sayyidina Umar nguping ngarungu kana suwanten anu henteu puguh ti mana bijilna, nyata suara hatib disebatna. Utruka abdi wala tukhawifahu,
cek eta sora teh cenah kieu. Malaikat tinggalkeun eta Sayyidina Umar. Ulah nyingsieunan eta Sayyidina Umar. Fa inni rahimtuhu sabab kaula mi kaulas ka Sayyidina Umar. Wa tajawaztu anhu oge kaula geus ngahampura kana dosa-dosana. Li'annahu pangna kaula mikanya ka Sayyidina Umar teh nyaeta ku sabab rahima usfuron fid dunya farahimtuhu fil uqba. Baheula Sayyidina Umar kungsi ayeuna mikaulas mikanya ka eta manuk uspur anu dibebaskeun ti genggamanana budak leutik, maka ku kaula ieu di alam uqba, alam akhirat, di hampura dosana, di pikawalas asih ayeuna ruhanina kitu cenah. Jadi atuh tina ieu hikayat tina ieu kisah teh nguningakeun ka urang sadayana ari rasanya rasa welas asih teh eta hiji faktor anu luar biasa pikeun kasalamatan urang di dunia sareng di akhirat. Lianna dinal Islam sabab ayeuna agama Islam teh adalah ad-dinu yahmilu rahmatan bir rasul anu mawa welas asih ku ayeuna junjunan urang sadaya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pan kitu dengan dadauhna ge teu pati-pati kami ngutus anjeun wahai Muhammad terkecuali ayeuna jadi rahmat jadi kanyaah pikeun sakabeh alam gitu. Naon margina ieu jisim kuring ngabahas masalah welas asih, masalah rasanya sabab ayeuna dina eta rasanya urang bakal bisa naon? Bakal bisa naon cek tadi cenah? Bisa selamat di dunia jeung di akhirat gitu. Bakal bisa selamat di dunia akhirat. Naon arinya teh naon? Naon arinya teh? Naon ari sayang teh naon cenah? Dawuh para ulama ari ta'rifna rahmah teh riqatun fil qalbi taqtadil in'am wal ihsan. Ari nyaah atanapi sayang teh adalah kereteg hate anu ngajurung kana hayang mere kaalusan ka batur. Kereteg hate anu ngajurung hayang nyieun kaalusan ka batur. Kereteg hate anu hayang mere kanikmatan ka batur. Ta eta disebutna naon? Sayang. Kawas urang ningali budak jol ayeuna kereteg hate karunya, ta eta teh disebutna naon? Sayang. Tah lamun urang boga hate seperti kitu ciri ning eta teh hate urang teh naon? Hirup. Sabab hate anu teh hirup mah nyaeta hate anu geus teu berfungsi. Hate anu geus teu berguna. Gunana hate naon? Mikanya gunana hate naon? Mika welas mika sih. Bila mana hate urang geus eueuh rasanya eueuh rasa asih, eueuh peduli ka batur, ka sasama tatangga, kulawarga jeung sajabana, maka hate urang teh geus pae cenah kitu. Naudzubillahi min dzalik. Tah maka kumaha carana ngahidupkeun hate urang anu pae geuningan urang misalkan duh urang teh nah ieu teh hate teh asa henteu ngarasa sedih di mana ngadenge batur maot teh urang hate teh henteu ngarasa bunga yang hareupan ayeuna ieu muludan teh hare-hare hirup. Ta eta teh cirina naon? Cirina pae hate. Kumaha atuh urang hayang ayeuna ngahirupkeun deui ieu hate anu pae? Dawuh Sayyid Abdullah Al-Hadrami dina kitab Sulamul Munajat, maka urang kudu daek migawe kana pasunatan kitu. Maka jalma anu daek migawe kana pasunatan kanjeng Rasul, insyaallah ku Allah taala hatena dihirupkeun deui. Insyaallah ku Allah taala hatena dicaangkeun deui. Gitu. Hikmah tina mauludan teh bukan sekedar ayeuna bunga atanapi raramean, tapi urang kudu naon? Meneladani panan. Urang teh kudu naon? Kudu micontoh panan. Kumaha contoh-contohna anu ku urang kudu diikuti? Kumaha contoh-contohna anu ku urang diturutan? Gitu. Tina sifat-sifatna Kanjeng
Rasul tin akhlak-akhlakna Kanjeng Rasul. Henteu sakadar muludan teh bunga nu teh kitu, tapi aya hikmah anu besar gitu di jerona. Bahkan dina kitab Muhammadur Rasulullah tina sapalihna ieu ayana perayaan Maulid teh panan kusabab ayana naon kareteg hate ngarasanya ka umatna Kanjeng Rasul anu geus mopohokeun kana khalqan wa khuluqan Kanjeng Rasul, kana ciri fisik dedeg pangadegna Kanjeng Rasul oge kana akhlak sifatna Kanjeng Rasul. Saha eta teh nyaeta raja di mana sana itu teh? Irbil manawi telepat. Raja Mudzafaruddin manawi telepat. Jadi kapungkur kitu mimiti ayana perayaan Maulid teh aya salah seorang raja anu ngarasa naon waas ieu ka makhluk-makhluk geus naon poho kana purwadaksina, geus poho kana naon anu kudu dipilampahna. Maka diayakeun ieu muludan gitu supaya dibacakeun deui naon-naon anu berkaitanan sareng Kanjeng Rasul. Dimulai ayeuna kholqon, dimulai ciri fisik Kanjeng Rasul. Oge wa khuluqon budi pekerti akhlak-akhlakna Kanjeng Rasul. Sakitu we di simkuring mah nya moal panjang lebar ieu mah seja nurut teh ka pun guru. Wala afu minkum wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.